jelmanya. Persis, teh kitu lah. Apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu. Rame Di Unpad ngayakeun kontes domba isu. di bulan bakosna teh. Heeh. Jatinangor. Jatina. Eta papat tahun. Bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus. Eta teh. Sok adukeun jeung uing ah. Adukeun jeung uing Terus buku Aki Umarana Soekarno Hatta aja. buku anak kumaha payuran asalkan ulah kahujanan kumaha lumana sangka kaedaan Go hai tahu naon-naon sabaran ditawaran lain-lain baca diri Pak Guru Lukman baca dengan di Bageran Jang Kamal masing larkawana kumaha mama sobies pangerewedan sobies pangerewedan ngomong sama genengan wow kumaha Jang Teguh make ilmu si pangeran alajengna Paulis Mimi bang anurek ngarengan kumaha Muhammad Saiful bang Dewa si bangsa sorangan Dewa si bangsa sorangan aku kakek lain naonan bang kata paling kanan abalan pangalusna yang pada topeng Ai maneh kunaon gara-gara began. Haral aing mah ya. Baheulana aing teh ditawajuhan. Jadi aral kunaon eueuh acara. Aki Amir aya di mana ieu Cihare orang gabel di pikiran Cihare coba Pak Haji Dadang nate aya di mana Naon maneh? Tulat tepelas lat lu. Naon? Lat pelas lepit lele. lain naon teh diomongkeun teh lu kudu aya juru bahasana Abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil. Oh gitu. Dil. Tuh lihat teh bener.
Gitu lieu teh. Bahasa Belgia. Oh, dah ingat ngarti atuh. Tuli patatala silatiu. Naon cenah? Kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya. Lil. Oh, atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sileta pelata telepet tekan lalit. Tuli teh pelakala sitra patekan tetap latih. Panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ke harta manik. Latih salah pada dia perlakat sepelan tarik. Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Ya bener. Oh lain. Tulata pala salah lagi, pala salah tidak lewat sebelah tolo. Geuh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang naon atuh? Naon cenah kujang teh tolewa. Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Nipu eta gini bisa beri lagi atuh. Abak gitu. Urang ini hayo. Kenyo atuh. Naon? Kuburan. Ya, Di pager. Balik deh ya. Duaan deh kemana-mana deh. Naon? kenyo sia. Dulu. Walungan. Balik deh ya. Suka Berli. Ya, naon ngalen kanan. Tai muning. di Belegung. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun dunungan ayo ini ciri-ciri. Kumabreng nawe. Ngareret aya naon? Kali jalannya. Ari cerita mah. Mudah-mudahan ya Kang. Naon heula lah urang ngeureureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di sanak lelempangan teh Pak. Kodok sae teh. Lumayan teh ngaluarkeun keringet ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosongo teuing ngewa. Turunkeun salira teh. Turun ke Iya. 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Aduh. Mangga. Cari kena jalan. Saya dongkok gitu eta mah. Kalau teh kawas ka bapak. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung greg-grog. Kalah beuki bergud. Greg-grog salirana teh. Jeung eta mun eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Ya yang suka aja nama. Wilujeng wayah kieu ayi ah. Awi lu jeung banyak dia kembali akan. Nuhun ah. Makan damang. Saperti kemarin. Itu terima kasih. Bade ka Manura ieu teh yi. Oh Kang Deh. Sumuhun jajak juragan Panu. Oh sumuhun. Maksad. Itu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapal layar rakana. Olah tahu yuk. Naon
Raden Dastarata Sumohon. nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Ada normal Iya. ya, Kang teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Oh, disangki naon Kang teh? Teuing atuh. Disangka manuhara juga naon. Mun celengok kemarukana dewek teh manohara meureun. Oh. Padahal manuk wari mereka. Iya. Salah. Cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh ieu teh lalampahan teh. Ye. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh, jang. Mending nyeples nih. Juragan Abiasa kerenyang sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumohon. Tenan kula. Oh bener ya, siling mah apa keturunan-turunan teh kaparoho deui teh. Salah das, tahu panjang. Kuat keneh memorina. Panjang kena emutan Kang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa ke apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Da anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkeul ya. Lempangan jauh. Uguh daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede. Oh, hokor mati. Coba Betul tinggal ini. Bodoh banget. Alakan jadi sorangan. Intim. Pintar sakit apalin ka anak. Kumamul kena jantung teteh. Apa teueuh teh? Mati babe tenang ge. Waduh. Eta galak we. Itu mah teu galak kalurah, galak. Mantap jadi gitu. Eta kudu dijenggut. Getek, lain getek. Getek. Yang dari di kono. Teuing eueuh kasieun kolot teh sia mah. Eueuh kan ieu. nepi ka teu dihormat ieu aing. Turungan mereka jadi ajen. Keun ka dewek. Eta dulungan eta teh pangeran. Putra raja. Cocongik sia. Tong dibawa deui. Teuing paung di sia teh di leuwih pisan. Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Salah saurang carek atuh. Karuana jeung si peleduk.
Naker pisan sia. Liwar teu leuwih ke daroko. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak piraku nepi tuh. Jauh-jauh. Kamu nepi. Curig sia. Sing boga pikiran urang teh geus gede. Eta teh kolot. Hormat. Hormateun. Sarwana kan sia. Panuju ya. Tah gitu gini. Jol ka uing itu bubu-bubu. Urang mah cici. Tukang Suka tinggal ngaliuk. Jadi ngaliuk. Ini kasihannya kanjeng aja kak. Sono nganjang. Ai dileret ayah ka era. Sopono kasopanjang. Najan sono najan hemang. Lain-lain daun awi. Ada penterong. Ka era pada ada. Lain-lain baca diri. Kuma papayunganan kumaha nulungonono Naon wa? Jadi ke bawah, ngeun aing. Murukan Ciraos. Atuh ieu teh mun sarua. Eta ku sarua. Alah punten engeran. Ada hiburan Alah. Ampun. Saya ngabawakeun ku akang. Boga kaya lah ikut dudungan. kasopono Aya kasopanjang sono mono sono nganjang aya ka era. lain-lain Sugan teh daun kapok. awi lain-lain bagja di wah amat ye payunganana
kumaha nulungan ana Oko era tapi nyumput Pak. Baung jaga. Udah ketinggal salira teh baeud wae atuh. Iya. Aing. Kita ngahibur. Kita ngahibur agaknya. Menerang mangika nyerita dipake dekat Jauh kalayan. Akang na badengin. Netase bebenang Balarut. Gus Kasadaya waya daerah di Bandung. Oke, sosok jaman. Kapan turun jalan jangan. Menerang panggikan nyeri dirukula dirideng Jangan Paulis Rono. Komo jeung hayang kapuji hayang kapuji Oke. urang sing ageng tumampi sate bebenang Gusti urang sing ageng tumampi sate bebenang Gusti Pak Guru Lewat makanya. Pak Guru Lukman Yang kalau yang kalau ngakanya ngalametkeun sadayana pagi sidi tentep dina tahan nona Mona salah silih Mona susah silih tolongan kumaha kang dadang bajal susah silih tolongan Oh, wow. Mulatri Maledo ka itu. Ai maledo ku jambuan teh. jauh teuing maledo teh Ai maledo teh tepi. maledo ka ditu Dah mau nyerahkeun si lain eta masih ieu we. Da calling ieu teh sok henjek-henjek teh daek teh. beda kecap-kecapnya Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh hilang bara dihargakeun Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka wan biasana ayeuna joker di RRI memayar ayeuna mah henteu Bebas. Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari sila si sorangan disebut par
Provinsi Jawa Barat atau cenah ketua Pepadi Jawa Barat Pacaca suaranya. pacaca koswara pikir ku sileing Can para pendukung, can para pendukung sesepuh di mana di meni Pak Haji Sidik oge eta teh teu damang ngeureuh can pada dak nesir. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya Budaya, betul. tiba heula kene dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana Ulah yang kena sorangan. yang ngeuna sorangan saya teh teu ngajen pisan urusna Apa? Di kolingan teh tukang guru Anang teh. Depan teh. Heeh. Sidik di dieu teh Padadang Nasir Tuh, Calon Bupati Ba. calon Bupati Bandung jadi Eta teh. dukung lurah. Can pada di Rukada. Deni Rukada Padeni oh Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui sakitu Di Rorocet teh. Di Cianjur Pamardiano aya. eukeur mah 2008 teh rocet deui Areng yang gule denge. rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadang Disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. buaya we olohok Olohok nempo. Ai rodok ke cara rabeus. Kalau kalah aja kadang-kadang ngangge jaipongan. oh aiku kitu teh mah da can bencana alam grafek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana Wabah jeung musibah. fitnah di mana-mana Bener. hah tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha jadi loba nu korban heuh leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak Walah. Bencana iman. naon piubareunana sok Kemana obat disari? nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak Bener. sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleng hirupna Lamun Di ari sana mah kacida teuing tamakan. barokan teh. nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina Ahli. sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak Tuh. meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh Saur papola. jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan Sieunnan. naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalangesana kaituna Bener. saya teh ngomong teh kemana karep poka teh mentong hareup teh bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Bener. Tah eta euy bebarengan jeung sidawala teh aing sieun kabawakeun Kepala laur. Loba kong kalingkong pamimpin mana. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya ulah vokal teuing boleh vokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajun demo geuningan diburuhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah Aya. nya palsu teh mah pek dek vokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang Eta. Anu
ngajalur mah. Lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja di Rasul ongkoh yen Allah tersepen ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi Itu geuning. teuing atuh lamun gitu mah Dadak saja. Lembak beleduk kayak naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akak ka ayeuna di tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. Ulah dirorocen sama anu goreng. ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah hah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceleng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan naon maksudna sih teh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh Ada jagan teh. hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake Campolan. nah sia teh tina politik kana yaga Campolan. apan sagala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi Biar budi. balalager di ngadak-ngadak berehan Rehan. heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh Tapi ka dibudayakeun begitu teh. Naon? Hah? Motong eta cing sia. Lalawora cing sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hes nang gantung. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan? Tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Aing teh dulu bener mah teh sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh dipayun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Kita ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh. Ada Oh. kesalahan mere robah sama dekat. Iya. Jeuna tuna salawat. No, kowek teh bangkok bancet kowek teh. Ning disadak kowek. Koe. Atawa berwek. Ya. Heeh. Ya, juga bancet teh. Heuh, Aka. Aduh, ampun aing. Perem. Sing sauyunan gerasa. Sabengketan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris ah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol. Ambulan deh bisa. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geudeusik. Ini Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Siti Canggurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh euy teroris di mana? Turis sama Jauh-jauh atuh. Enggak dipikiran teh. turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris. Abang turunan Pergi jauh. Kemana karep we? keris man. Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris sama. Wah. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh. Biasa pergi jauh. Heuh nya jauh nya euy. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teh hirupna. Teuing eta mah. Tereureureuh carekeun teh. Mau deh. Alah. Ampun. Mere mati mana jauh lintang. Naon teh teh? Naon kan? Pihujaneun si teh. Padahal teh Natal. Oh iya bener. Kamari teh Kemarin nanti. ngaguruh kitu nya banjir teh. Teuing mun sora roti. Sora naon pika geungeun atuh. Sada naon teh salah. Air bah teh. Sora roti. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teh teh teu ngalarti Singar ge. bet balalager jurig di dieu. Hei, Woi. Naon teh teh? Ya cerai oge. daguan euy. Saha? Ini eueuh si Maang. Saha? Sora tukang kirimin. Nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun. Eueuh wibawaan belegug Eueuh si Maang. dengekeun. Sa! Hayang teh pegat ke genggerongna. Luli genggerong aing. Udah kaget euy. Di mana? Ayo. Gitu dah. Wibawa ngaranna. Wibawaan teh. Kusora we bung. Naon? Kenapa teh tadi sada? Tong cekcok. Udah kaget ya. Hadieu atuh. Eret. Menurang madu. Rek tiup tereret. Jar-jar pikir akal. Boa-boa cing paru ringkak bulu-bulu. Aya naon po? Lah, aya naon? Gawe agan mah di dinya we. Antosan dia. Yang urusan agang ya mah. Si harapan ku abdi lah aya naon-naon mah. Bilih aya sikus si ulu-ulu gelagak kencana maung. Ngomong maung naon? Maung di mana cing? Maung. Maung Bandung. Ngeokan wae ah. Acan keok sote. Kena ada kan babak pertama. Da panjang kene atuh. Panjang kene. Ieu mah da jelema teh hayang meunang terus. Ya heueuh atuh. Ge 5 tahun deui ge juara. Ah eta mah leuwih nyeri teh euy.
ulah kaget manusia. Loh. Aya cikur sagede kieu. Itu nu tukang laja mun sagede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Ambak eka batur bisa. Kamana Gusti bisa jelema teh? Eta hareupeun gunyuk. Teka sirieun meureun. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh ya. Coba. Lain berukan marina kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Agama nama Islam euy goreng patut oge. Beda goblok. dan malam. Memangna agama teh kubeungeut. Bener si agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah, kitu tungtungna teh. Tungtung nate gula. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair. Ayo geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh. Bener si Islam. Ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Ya meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama Oh bisi beda. sarua. Silaing sabaraha hiji? 5 Teuning. oh bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji saja. Hiji syahadat. Heeh bener. 2 salat. 3 zakat. 4 Puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalanan. Ayo munggah haji teh. Munggah haji teh mun kawasa di jalanan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah. Tanggeus nepi di ditu tawaf, sa'i, jumroh, wukuf. Gitu. Oh, eta nu kalima teh. Heeh. Ngeus maneh kaitu Acan. oh baik. Saha teh? Eta teh baru keur budakna teh kurang cocokan. Kurang perhatian ti kolotna teh. Lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bag-bagan agama. Si eling mana hirupnya? Lain ke Karapangi di Bucing Eling. Hah? Ulah unik kue kagorengan hirup teh nya. Cikan apa urat leungeun cikan? Tah, kade tah urat leungeun kitu teh. Nah, Sok ceceremet.
Rebok maneh medanya. Kumaha? Nah, atuh wajar salah saeuting mah. Kuduna mah rebok maneh itu sebenarnya mah. Oh jadi bunga haji nya nu kalimat ini ke Mekah. Kadewek mah da genep. Wah. Kafir. Agama sesat. Digodong sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Ulu nafsi dari katul maut. Sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun. Ulah ngaheureukeun agama. Maka teres kiamat. Lalawara teh sakedeung deui 2012 eta teh kiamat. Ulah lalawara. Ceuk saha? Ceuk film. Eta syawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalimat teh ini ka Mekah, tah nu kagenep mah balik deui. Nah. Pikir ku sia narek kajedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu kagenepna mah. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing. Alah. Jadi manehna teh nu leupuh Yuni. Henteu istiqomah. Ada cuti atakna teh. Luak leop. Bener, tapi dipikir-pikir mah da naon kajedog di ditu geus sok. Perusahaan bener genep euy, bener euy. Ari eta nu tukang 7. Keke nah 7. Narek lempang situ teh. Ka-7 nama numpak kapal. Beuki kahar di tauhid. Aduh, Beuki jelas. Ayeuna pangihna di tauhid deui. Goblok. Nah, eta di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Loba servis teh eta. Watir lamun kieu carana. Jadi dina agama teh nganu kudu tuturut munding-munding teh pan dibawa ku garong geus ngicilik we. dituntun ku budak gitu. Tah ninggang kanu kieu ye. Ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu. Babari teh dikawinkeunna teh. Iya. Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Gara sok nu kitu mah wanian ngabom. Gampang dimotivasina teh. Gaskeun bae atuh. Jeung saha maneh ini? Seur kulan. Syukur bagjak kumbayangan. Mana dudungan maneh? Gat kaula ieu geura aya nu naroskeun. Ya. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nih. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi Jauh aja kah? Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jijikeun agama wae atuh sia teh. Pangihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus
terus dahar cai terus kopi sasenok gula sasenok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing si kopi aduh panggih euy enak pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi hideung aya pek tinggal heujeun biji we anu buleud hejo naon cing nog anjing tika pagi euy nya tauhidna jero jelema ayeuna kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah cing Aisyah aya benda sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat tah mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api beleguk bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal paingan ngabalesat ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah alah geus wong bagus aja teh teh wala nyebut wong bagus nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah daka mah jelek sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong endi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge kahayang aing teh kitu bener euy bener jujur eta jawaban saking gawa pagawean saking Astina arep nang endi saiki apal kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh sieun saya Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula ya da wala cik aing oge begal eta tukang resah make dalih agama agama teh dipake kedok pakai kedok bener kan ieu teh nyeun kaonaran ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang jadi bener oh nurutkeun bimawa agama urang dan ieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akan musukan Iya. awak teh ngagos aing pajar kecil linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun
Aduh. Tapi serius teh anu simpati kasih ada aing meugeuleuh. Hayang utah aing mana posya teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. Nu ngewa mah gitu. Nu ngewa mah gitu. Nya. Jika nu berwibawa. Lain muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh, bener. Pas pinuh kumaha we. Awas ya ku aing dinu poek di siwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Heeh. Dia kan. Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing teh mah dak bareuh. Awas ya ditai di kosokan gitu. Lain muni asa pang benerna geuning. Ada barunya. Oh, buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa mah? Raja Punggawa. Ya. Sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu. Pandu moal ngejat satunyang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Ih, mun itu juga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Bareta we aya ditah tunggu paren jeung aing. Kumaha kan? Ieuh. Hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau mawa karung. Kalau kajua pare hayam. Adab ke hayam. Dek ngalawan sampean ngakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ngapakulanang koe lanang. Aji mula ditegakkan di jaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawias Gusti ku abdi. Aya tuh baturna teh wakusia. Aja. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kata gua kakak berdua. Sitara salat. Goblok. Ayo beli BBAK. Kawas nyaksian hirup aing. Urukan nyaksian sama pon. Ayo. Aling pot doana bejakeun ka bapa maneh. Kangga wilujeng. Sawias atuh abdi urang apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Naon sakanya we ka aing kunyuk. Kabdi keun wae lah. Dagor gua abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Weh! Goblok. Ngabongohan ka aing. Balik setiga rek meja. Sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Lere sebentar. Bangsat maledog. Ayo burudak paledog na mana saya sama pas. Katak cara ditinggali. Tekeun kunyuk. Dari maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngamikiran sia buah gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Ayo jadi kandangan daleman. Ampun. Dibang pangatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Haling. Senjata aing ngurang maring deuleu. Teu pangih jeung sasaran kemana we? Kemana we ngador atuh. Saha-saha jelema anu berobok. Nya ieu mah. Radiasina deuleu.
Alah. Dawalan. Sana bang samantrinya. Alah. Jika bang Sulaksana. Persis. Dawalan. Naon gelo? Alah. Kita kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah kumanehna. Pandu, pandu duh. Naon sia teh? Punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaran teh nya? Ada yang utama itu. Alah, tembak wae sia. Ari eta teh naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Apa itu nama manehna? Dawalan. Tembak wae ulah dia balik tam-tam ali. Aling. Hei, ah. Ade. Ulah ieu mah pun. Dibalik we teh. Balik. Nepi ka urang ngabejaan ari siraing. Aduh.